Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Patepang deui dinten ieu dinten Rebo kaping 4 Februari 2026 masih dina surat Toha ayat ke-17 na. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ngadawuh ka Kangjeng Nabi Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wa ma jeung naon tilka eta biyaminika anu aya dina panangan anjeun, dina panangan katuhu anjeun. Ya Musa, hei Musa, Allah maha uninga tumanya kitu teh muka cariosan supaya Nabi Musa tenang teu geumpeur. Saterasna Nabi Musa ngawaler waktos di eta teh wadi Muqaddas tua. Qala Nabi Musa ngawaler. Hiya ari itu asoya eta teh tongkat abdi atawa itek abdi. Atawa kau parantina leukeum abdi alaiha kana eta itek. Wa ahussu jeung paranti ngeprak atawa neungeul tangkal nu di padang pasir anu jiga kacang raweuy biha ku eta itek alal gonami jang daharna ieu kambing kuring nyaeta doma. Wa ilayya fiha jeung pikeun kuring piha tina eta itek ma'aribu aya keperluan deui ukhra anu sejen. Jang nyeke jang itek seueur kapergian tina eta itek. Saur Kangjeng Nabi Musa. Qala Allah Subhanahu wa taala ngadawuh ka Kangjeng Nabi Musa. Alqiha ya Musa, sok alungkeun eta tongkat anu aya na leungeun katuhu anjeun. Alungkeun ya Musa, hei Musa. Saterasna fa'alqa mangka dialungkeun ha eta itek ku Nabi Musa. Faida mangka tiba-tiba hiya eta itek hayatut tas'a hirup bari ngarayap jadi oray anu ageung kacida bari cepet ngarayapna. Qala Allah ngadawuh deui ka Kangjeng Nabi Musa. Hudha sok tewak eta oray. Wala takhab ulah sieun anjeun sanu'idduha jeung bakal dibalikeun deui eta oray sirotaha kana perjalananana balik deui kana itek anjeun atawa tongkat ula anu semula. Kitu saur Allah Subhanahu wa taala masihkeun mukjizat ka Kangjeng Nabi Musa nyaeta tongkat anu bisa jadi ular. Eta tongkat jadi ular teh salah sawiasna mukjizat Nabi Musa anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Saterasna wadmum jeung sok kempitkeun yadaka tangan anjeun ila janahika kana kelek anjeun kempitkeun. Saatosna dikempitkeun ku Kangjeng Nabi Musa tahruj mangka kaluar eta tina tanganna Nabi Musa baydoa cahaya anu luar biasa bodasna jiga cahaya panon poe ngempur hurung min wairi su'i tina tanpa cela teu aya cacat hurung teh hurung we sae tina tangan Nabi Musa teh ngagebrai. Eta teh ayatan ukhra nyaeta mukjizat tanda-tanda kekuasaan Allah ukhra anu sanesna. Saterasna linuriyaka supaya ngebrehkeun ka anjeun ya Musa min ayatina tina tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi tina tanda-tanda kekuasaan Allah anu dipaparikeun ka Nabi Musa mangrupakeun mukjizat. Kahiji
mukjizat na teh tongkat jadi ular, kadua tina tangan Nabi Musa keluar cahaya jiga panon poe ngempur bodas teu aya ceula. Eta teh ayatina al-kubra nyaeta tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda mukjizat kami anu dipaparinkeun ka anjeun ya Musa al-kubra anu kacida ageungna, anu kacida mangpaatna. Barakallahu li wa lakum, insyaallah diteraskeun deui enjing dina ayat anu salajengna. Mugi sadayana sehat, sadayana aya dina barakallahu li wa lakum, kalayan sadayana aya dina panang tayungan Allah. Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim.